Sate acan urang mulai kan pembelajaran dinten ayeuna tong heula video ieu. Atur nuhun. Datang deui sareng Ibu Meili Nurmeliani dina dinten Senen kaping 8 November 2020. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Gusti Maha Murah Maha Welas Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Allah maparin kasalametan, rahmat sareng berkah ka anjeun. Atanapi mugia kasalametan sareng rahmat Allah sareng berkahna ageng pisan pikeun anjeun sadayana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anu hartosna urang mugi ka anjeunna sareng urang nyungkeun bantosana nalika nyungkeun hampura sareng panangtayungana tina sagala kagorengan jiwa kuring sareng kagorengan amaliyah kuring. Saha wae anu parantos dipasihan ku Allah maka moal aya anu tiasa nyasabkeun anjeunna. Sareng saha wae anu Allah nyasabkeun jalana maka moal aya anu tiasa ngangtunkeun anjeunna. Abdi nyakseni yen teu aya dewa kecuali Allah sareng kuring nyakseni yen Nabi Muhammad nyaeta hamba Allah sareng Rasulullah. Barudak anu soleh sareng soleha sate acan dikawitan pembelajaran mangga diangos heula doa sate acan belajarna sareng tong hilap ngaos basmalah sasarengan supados berkah ilmuna kanggo urang sadayana. Barudak kelas 3 anu soleh sareng soleha kanggo pangajaran basa Sunda semester ganjil ayeuna urang majeng kanu pangajaran 4 nyaeta Ibu bade masihan tema kecap sabalikna. 3 minggon kapengker urang atos ngabahas materi hiji tentang gotong royong sareng keluarga di bumi. Nu kadua ngagalantarkeun kalimah. Nu katilu kecap rajekan Dwi Murni. Ayeuna nu kaopat atanapi nu terakhir urang ngabahas tentang kecap sabalikna. Ku Ibu bade di-share ieu tugas anu atos lebet. Tapi ku Ibu henteu di-share sadayana kumargi seueur siswana S130 dicanak salah sawios wae tugas-tugas anu atos disetorkeun ka Ibu tingawitan dinten Senin kamari dugi ka dinten Jumat kamari. Ibu bade ngahaturkeun nuhun pisan ka hidep sadayana anu parantos ngintunkeun tugas-tugas minggon-minggon kamari. Mudah-mudahan janten ilmu anu bermanfaat kanggo sadayana khususna kanggo Ibu selaku pangajar umumna kanggo hidep sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Ayeuna urang lebet kanu materi pengajaran 4 anu bagian kaopat nyaeta tentang kecap sabalikna. Supados hideep ngartos ku Ibu bade dipasihan sababaraha contoh sareng contoh kalimat-kalimatna. Mangga urang mulai wae ku Ibu diaoskeun contoh-contoh kecap sabalikna. Gede sabalikna leutik. Hartosna besar sebaliknya kecil. Teras luhur sebaliknya handap. Hartosna di atas sebaliknya di bawah. Yang terakhir contohnya tukang sebaliknya hareup. Hartosnya belakang kebalikannya depan. Ibu akan memberikan contoh dengan kalimatnya. Dari kecap gede sebaliknya leutik, yang besar sebaliknya kecil. Contoh kalimatnya, ari geus gede mah ulah sok ogohan atuh. Artinya, kalau sudah besar jangan manja.
Anu kadua, gening leutik keneh anak kucing teh. Artosna, ternyata anak kucing masih kecil ya. Contoh kalimat yang kedua, luhur sebalikna handap. Lang layangan ngapungna meni luhur. Artinya, layangan terbangnya sangat tinggi atau di atas. Kalimat yang kedua, handap. Ari rek turun mah kapal teh hiberna meni handap. Indonesianya, kalau mau mendarat ternyata kapal terbang ada di bawah. Contoh kalimat yang ketiga atau yang terakhir, tukang sabalikna handap. Diukna ulah di tukang bisi kehalangan ku batur. Duduknya jangan di belakang, nanti terhalang orang lain. Kalimat yang kedua, barisna maju ke hareup supaya katinggal ku guru. Artinya, barisnya di depan biar kelihatan oleh ibu guru. Saatos tadi hidup ngaregepkeun anu dicontohkeun ku ibu, ayeuna ibu bade masihan tugasna. Engke tugasna eta teh ku hidup diserat tinu buku tulis nganggo tegak bersambung. Upami tos rengse, ku hidup kantun digalantarkeun, diaoskeun payun anu aya di bumi. Tiasa oge sambil dipidiokeun, tos videona di-share ka ibu. Ke ibu bade masihan contoh video kelas 4 anu nuju ngagalantarkeun tugasna. Mangga ieu tugasna anu kahiji nyaeta kotor sabalikna bersih. Poek sabalikna caang. Nanjak sabalikna mudun. Beurang sabalikna peuting. Jangkung sabalikna pendek. Engke ku hidup didamelkan kalimat-kalimat sapertos contoh anu tadi. Yuk urang kupingkeun atau tongton contoh murangkali nuju ngagalantarkeun tugas anu dipasihan ku ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Jasmine Kaila Zafira, kelas 4C. Jasmine bade macakeun kalimah rupa-rupa. Sampurasun, bahasa Sunda, tema rupa-rupa pagawean. Ulah sok dudupak, bisi, batur ngambek. Assalamualaikum, halo, nami abdi Silva Salsabila Santoso, biasana disebut Cici, kelas 4D. Ayeuna abdi bade ngirim tugas bahasa Sunda materina rupa-rupa pagawean. Hayu urang mimitian. Nu soleh sareng soleha, tadi contoh video ngagalantarkeun kalimat anu didamelkeun ku hidup. Tong hilap upami tos rengse nembe tiasa dikintun ka grup wali kelas atanapi bade ka ibu mangga. Tong hilap sakali deui video ieu ku hidup dipasihan LKS. Barudak kelas 3 nu soleh sareng soleha, ibu bade iklan heula sakedak. Upami hidup gaduh rai atanapi gaduh tatanggi atanapi wargi usia TK, mangga tong isin-isin titipkeun wae ka RA Plus Algipari. Kumargi ibu selain ngaulang bahasa Sunda di kelas 3, ibu oge ngaulang di RA Plus Algipari. Insya Allah upami nitipkeun ka RA Plus Algipari, murangkalihna engke tiasa ngalajengkeun pembelajaran ka SD Plus Algipari. Diantos pisan titipanana ka RA Plus Algipari. Mudah-mudahan tiasa cocok kanggo pangajaran sareng sagala beusina. Selain eta, punten oge diinformasikeun kanu sampean bahwa di SD Plus Algipari aya oge.
Margi waktosna tos saep ku ibu bade tutup wae ku baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kagungan Allah Gusti anu alamin. Jazakumullah khairan kasiron. Mugi Gusti maparing pirang-pirang amal soleh. Hatur nuhun kanu sagala perhatosanana. Mudah-mudahan ilmu kanggo dinten ayeuna tiasa bermanfaat kanggo urang sadayana. Nu terakhir urang tutup ku doa di akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hartosna maha suci sareng sadaya puji ka Anjeun. Abdi yakseni yen teu aya deui Gusti kajaba Anjeun. Abdi nyungkeun hampura sareng tobat ka Anjeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng mugia kasalamatan sareng rahmat Allah sareng berkahna oge seueur pisan kanggo anjeun sadayana. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kasadayana.